Ayah, nah hari kieu wae nganggur. Neangan pada melan atuh. Itu barudak bolak-balik minta dahar. Nya bere atuh minta dahar mah. Bere kunaon atuh? Da jeung meuli beas nage eueuh. Pan aya nage teu mere. Sok we atuh ena mah aya gerami larian damel. Boro-boro gawe, pagawean ena mah sagala make ijazah minimal SMA. Pan gaduh ijazah SMA meureun. Boro-boro ijazah SMA, SMP ge eueuh, boro-boro ijazah SMP, SD ge eueuh, aya ge ijazah TK, eta ge kebawa palid keur ngeuseub. Pan ena mah seueur anu teu nganggo ijazah ge. Kuli bangunan atuh. Sudi najis kudu kana bangunan mah. Karena teu si mah jeung si bapak keur ngobrol. Kunaonnya si bapak mah jeung mun gawe. Ge sarua karunya kasih emak boga bapak teh tanggung jawab pisan. Bener oge si A. Ayeuna urang kudu kumaha? Cek aa mah ye sabangor-bangorna arurang. Kanu jadi kolot tetep eta teh kolot arurang. Tos we ayeuna mah mending milarian damel jeung aa orang mangkat we ayeuna mah daripada ngabebankeun keur si emak da si bapak kitu wae geuning. Ka mana A? So ganti rerencangan aa aya lowongan di ditu urang tataros we. Bios teh aya mah urang milarian ka mana we lah. Bakal ulahkeun A ku si emak lamun bebeja mah. Enggeus we ayeuna mah urang kabur demi si emak. Oh iya pagawean si ayahnya. Duh, ieu naon euy? Duit kitu ah. Duit. Aduh, sedang ya kieu musik mah. Aduh, jujur potong nih. Bunda. Sirit mah. Iya jujur potong bisa.